Ya wis kena tikin pinasti mapak baya kena lara tumungku sah putra Yudhistira aja kasep anak aing Yudhistira aman Apunten tinana rupika kalepatan kata melaran putra amanta ente kasih ente banget tahun-tahun sempat tepung jenuh jadi anak 13 tahun tetepung jenuh lebih kadede hanya panggil Jepang perangan jadi musuh tega si Yudana tah karasa meureun ladang judi teh kitu kasih cing jadi enteng sabab judi teh ceuk nagara teu meunang ceuk agama haram geuning akibat lagi maos ama yangakeun beung tenger tek-tekeun suku genteng blokeun ama bade disik-sik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang kaula teh murid dosa murid doraka ama teu bagus Residorna nu ngalimbang uping putrana berlaya di medan laga di barengan rasa tresna sasamba jeung dumariba bari ngeclah keungci soca pikir kusut marung kawut kitu lain ieu lain nah atuh kudu kumaha sang kanca keur pikir kuring Gusti mana ieu teuing kasih kaula nun nama eun soal lalampahan urang ama nepi ka lunta ti nagara nepi ka eta teh dilantarankeun anak sieun sangsara anak sieun balangsak nepi ka daek cicing di negara Astina naik di hina Bandung cicing di Curug Panu Dewanata cicing di Curug Dastarata cicing di Curug Parakurawa mela anak-anak kasih laras kaulan tong boro ama jelema di mana hayam megarkeun nok meri da pungul nok meri anak meri tapi nya awe eta ka meri eta hayam da pungul anak meri kulina resep dicai induk nama kakak kokok di daratnya sieun anak ti deuleuh komo ama jelema bayangkeun ku hidup ayeuna kabejakeun pae nu jadi anak nanyakeun ka itu ka dieu aya nu nyaritakeun nya aya nu nyaritakeun teh nu mana ieu teh nu kudu dipercayanya ama teh inget yen hidup jalma hiji-hiji nu tara ngabohong juga nyaho
juga menang beja Nusa benerna nahaya kasih anak ama bae minta jawaban nu pasti cu rasa suci pangdiwincik perlambat sabaradara ngusap rarai kiwatan dening tangan loro